Abang, naon? Sok pikpek euy. Kamu pencet teh. Bruh. Pabeuliut urang sarupa. Cek si Ucu mah di lebak aya cenah si Amang di Luhur. Di lebak mana? Luhur mana itu? Di Luhur Benteng. Oh, luhur benteng. Ayo, Rumahnya cenah sukuna sabulan. Astagfirullah. Yang di iya, Bang. Di ibu. Yun nagoan Yun. Yun ieu urang hese. Ieu bantuan Yun. Aduh, Piro ge naik nu. atuh ulah nu kieu nah. Ah, terbalik. Bruh. Sok, bilang. Atuh hese. Sendalna pegat. Apa sieun atuh cek urang teh sieun. Udah jangku. Lu ge henteu. Sieun. Masuk yuk. Angkat itu. Hei. Mang. Kemana? Rek latihan, Kamari teh. kamari. Ayo. Rek di mana tempat tadi dia? Di dia we, udah lega di dia sekalian. Ingat kan eta nu kamari? Ingat? Nah, sok atuh. Asal. Latihan bareng. Dia rek ningali ti ditu. Dia geus latihan tinggal ningali duaan ya. Seorang-seorang. Rek saorang rek duaan-duaan. Siap. Di payun. Ayo di dia we jeung si Ata. Sok mangajunan atuh. Oke. Capek kan? Aduh, Capek kan? cewek ngadakan lain. Wan sae teh ngadakan budak nuduan kamari gini ya. Nu kamari gini aya nu latihan gitu. Duaan saha ke poe deui. Saha da dieu ge kurang apal poe deui. Orang mana gitu? Orang mana mah teu apal. Manehna teh sok pernah belajar ngan cenah yang belajar di dieu cenah ka ditu mah jauh teuing. Yang sok atuh ditungguan we. Nah. Kemana nih ngomong wae? Yun. Aya. Mana ya tuh ini tuh? Itu mah. Tuh. Saya tuh. Apa? Waalaikumsalam. Oh, rek diajar. Nggak susah kalian atuh jeung si ya duaan atuh. Terus ka diajar. Ada gitu. Atuh. Enggak, tuh Bang, kayak gitu. Ini tim saha itu? Murid Amang. Kamar-kamar juga manggulan sampu. Di kadungan lainnya. Kemarin pangita di rel